فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Wa nuzila sarang diturunkeun ieu ayat lamah tasoma barang parasea. Lama tasoma barang parasea Yahudi yusa Yahudi wa munafiku sarang jama munafik. Pada maka ngundang itu munafik ila Ka'ab bin Ashraf ka Ka'ab bin Ashraf dihakuma karena supaya ngahukuman itu Ka'ab bainauma antara duanana. Wada'a sarang undang al Yahudi yusa Yahudi ila Nabi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pataya maka datang duanana ka Nabi. Faqada maka ngahukuman itu Nabi lil Yahudi pikeun Yahudi. Falam yardo maka terido al munafiku sa munafik. Wa ataya sareng datang duanana Umaro ka Umar. Pajakaro makan utur lau ka Umar al Yahudi sa Yahudi jarika kana nutos disebut. Faqala maka ngomong itu Umar lil munafiki ka munafik. Ana kajalika kaya etanya kitu. Faqala maka ngomong itu munafik na'am sumun. Faqatala maka maehan itu marhu ka itu munafik. Alam taro nahan ningali anjeun ilal ladzina ka pirang-pirang jama yazumuna anu nyangka kabeh annahum sanyanyana itu ladzina amanu eta iman itu ladzina
bima kalawan perkara unzila nu diturunkeun itu ma ilaika ka anjeun wa ma sareng perkara unzila nu diturunkeun itu ma min qablika tina sameme anjeun yuriduna karep kabe ayataha kamu yentah ngahukuman kabe ila toguti katogut al kasiri tugiani tegesna anu loba lacutna wa lari tu togut Ka'ab bin Ashraf eta Ka'ab bin Ashraf wa qad umiru sareng teman-teman diparentakeun kabe ayak puru yen tak kupur kabe bi yen tak ngupuran kabe bi katogut walaya walu sareng teu nyieun pengurus kabe ka itu togut wa yuridu sareng karab asyaitanu za setan ayudilayen tanya sarkeun setan ka kabeh dolalam baida kana nyasarkeun anu jauh kalawan jadi mafhum mutlak anu lepat judina dolalam baida kalawan nyasarkeun baida anu jauh anil haqi tina haq wa ijakila sareng tatkala diucapkeun lahum naon ka kabeh dina ipayah ta'alau kadarieu marane kabeh lama kana perkara unjila anzala anu geus nurunkeun Allah sapa Allah fil Qur'ani dina Al-Qur'an mina hukmi tina hukum wa ila rasuli sareng ka rasul liakuma karena supaya ngahukuman itu rasul bainakum antarana marane kabeh Ra'aita ningali anjeun al munafiqina kajama munafik kabeh yasudduna ngabalir kabeh ayyuriduna tegasna ngabalir itu munafik angkat anjeun ila goirika kalian anjeun sududan kalawan ngabalir pakai pamaka kumayas nauna migawe kabejal sobat di mana-mana naan kakabe musibatun naon musibah ukubatun tegesna siksaan bima kalawan sebab perkara qadamat anu geus teulah aidihim naon tanganna kabe minal kufri tina kakupuran wal ma'asi sareng maksiat ayat tegasna yakdiruna ngukur kabeh alal iradi kana ngabalir wal firari sareng lumpat minatina ukubah lante summa maka kari-kari jauh datang kabeh ka anjeun maktupun ala yasuduna tegasna maktub kana lapad yasuduna yalipuna sumpah kabeh billahi ka Allah in henteu ma tegasna teu aradna karep kami bil muhakamati kalawan ngaukuman ila goirika kalian anjeun nilai sana angin kana beres sulhan tegasna beres wa taufiqon sareng taufik talipan tegasna sia-sian bainal khosmaini antara dua anu permusuhan minta uang
Pas siapa? Ngapain Abah? Abah ngapain? Ngaji, Den. Ngaji kok pakai HP? Jam ini. Bitakribi kalawan ngadeketkeun fil hukmi dina hukum dunal hamli henteu mikul ala mari laki kana ngalewatna hak ulaika risa mudayana kabeh alazina eta pirang-pirang jam ya lamu anu ninga Allah sallama kana perkara pikulubihim anu tetep dina hatena kabeh minan nipaki tina munafik wa kazbihim sareng bohongna kabeh fi ujrihim dina ujurna kabeh parid maka kudu ngabalieur anjeun anu ti kabeh bisopi kalawan musopahah sopate sesalaman waijum sareng mituturan anjeunum ka kabeh khawifhum tegasna nyingsieunan anjeunum ka kabeh Allah ka Allah wa qul sareng kudu ngucap anjeun laum ka kabeh pisane anfusim dina tingkah dirina kabeh kaulan balikon kana ucapan anu nganepikeun musiron tegesna kalawan napakan pi di kabeh ae tegesna ijjarhum nyaram anjeunum ka kabeh liarji'u karna yentah supaya balik kabeh karena yentah supaya balik kabeh an kufrim jauh tina kupurna kabeh an kufrim jauh tina kupurna kabeh wallahu a'lamu bimuradihi sakumaha entos dijelaskeun bahwa nu dihadapi ku Kanjeng Rasul ketika di Madinah di ayat 3 hiji Yahudi nomor kedua Nasrani Nasrani teh ayeuna bawa Kristen di urang mah Nasrani teh Kristen nomor katilu munafik ta Yahudi mah paladur sadayana ku sebab teu iman ka Kanjeng Rasul teh ku sebab memang gengsi ya artina sieun eleh seak itu sieun kaelehkeun lah bahasa urang datang Kanjeng Rasul ka Madinah sehingga pengaruhna Kanjeng Rasul teh pohara akhirna dijegal ulah maju cara urang teh mah sehingga sakumaha anu geus dijelaskeun sifat-sifat Kanjeng Rasul anu aya dina kitab Taurat eta dirobah-robah orang-orang Yahudi nya kitu deui ku orang-orang Nasrani sarua dina kitab Injil ta ayeuna Nasrani ayeuna para hadirin sadayana ya geus lain Nasrani anu bener sebab pengikut Nabi Isa teh baheula gitu anu menyatakan bahwa Nabi Isa ieu adalah hamba Allah jeung Rasulullah hamba Allah jeung Rasul Allah itu tak kabagi tilu golongan hiji aya nu menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah Rasulullah nomor kedua bahwa Nabi Isa adalah Allah bahwa Nabi Isa adalah Allah
aya deui nu rame ayeuna bahwa Nabi Isa ieu adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Aya Allah mah Allah. Jadi aya Allah, aya anak Allah. Aya nu ngahirupkeun Allah jeung ngahirupkeun anak Allah ngaranna Ruhul Kudus. Maka tilu sok dina dada teh ya. Tara ribut Pak. Taribut anu tilu golongan ieu akhirna nu eleh nu bener. Nu nyebutkeun bahwa Isa teh adalah anak Allah. Isa teh adalah hamba Allah jeung Rasul Allah. Eleh. Nu muncul dua. Bahwa Isa ieu adalah non Allah. Jeung Isa adalah anak Allah. Gitu. Allah, anak Allah, Ruhul Kudus. Nah, eta nu rame bawa. Ya. Tah, paladur sadayana. Sehingga dibunuh pas terakhir paladur sadayana pengikut Nabi Isa anu pang terakhirna adalah Barnabas. Gitu. Jadi di zaman Nabi Isa ieu paladur saya memang Nabi Isa teh gitu dibunuh, arek dibunuh. Gitu, arek dibunuh dikejar-kejar pas dikejar-kejar teh ya paladur sadayana nu geus ampir ngabeunangkeun ka Nabi Isa teh ngaranna Yudas Iskariot. Si Yudas. Itu dan si Wahab, si Yudas. Tah, paling bawa mah mudag-mudag nu maling huing ya. Gitu. Tah si Yudas teh geus deukeut ka Nabi Isa, hampir katangkep paladur sadayana. Maka Nabi Isa diangkat ke Allah ka langit. Akhirnya si Yudas dirobah. Beungeutna seperti Nabi Isa alaihis salam. Tah akhirna nu dipaehan si Yudas. Nu disalib teh. Eta nu ayeuna disarembah ku salib nu disarembah ku orang-orang Kristen sebenarnya mah Nabi Isa. Nabi Isa mah diangkat ka langit. Geus diangkat ka langit engke paladur sadayana diriwayatkeun dina hadis sahih bahwa anu bakal maehan Nabi Isa, anak bakal maehan Dajjal teh adalah Nabi Isa ge mah turun deui. Kuring ngajina Bukhari nya Nabi Isa ke turun teh jarah heula ka makam Kanjeng Rasul. Jarah engke nya nu pangheulana di basmi ieu adalah Yahudi. Merangan Yahudi terus sogok menyogok paladur sadaya pokona rapi we. Hanya beberapa tahun paladur sadaya. Kan cuman dunia ieu momen kacau heula. Ya, kacau heula. Kacau kumaha atuh mungkin wajan mungkin eueuh nu salat berjamaah mungkin eueuh nu salat di masjid geus mulai mungkin eueuh we. Lamun rek ngitung-ngitung ayeuna mah kos lila keneh. Kana kiamat. Nya teu nyaos iraha waktuna mah. Kitu Mang Nur. Jadi engke mah boro-boro nu ngaji kieu mah ai jelema mulai palinter naon barodo dina masalah agama geus kaciri ayeuna geus mungkin loba jelema nu bodoh dina masalah agama. Otomatis lamun jelema ayeuna geus loba nu bodoh dina masalah agama otomatis kos binatang. Ya, keur daerah Bogor Barat rame keneh pengajian. Ya. Rame keneh pengajian. Kitu lamun geus belah-belah ayeuna model Bogor Tengah, ayeuna daerah-daerah belah ditu paladur sadayana. Ya, eta geus mulai kurang pengajian otomatis mungkin kurang pengetahuan dina masalah agama. Kitu tah. Tah kumaha ayeuna? Ieu mah bari sakalian ngaji tahun baru beh. Gitu. Urang ayeuna asup ke gereja
kemudian mengucapkan selamat Natal ulah haram rek naon atawa ayeuna bawahab belum jagong memperingati tahun baru cenah ulah sanajan belum jagong ge Pak rek naon ieu geus biasa sampai budak ayeuna kan ribut tahun baru urang ka pantai naon kabawa-bawa jeung orang-orang Nasrani ya bahkan aya santri di dieu kitu ditanya arek kira ka pasantren engke cenah geus tahun baru aya naon ieu tahun baru saha tolol kutololnya tahun baru urang mah adalah hijriyah ieu mah tahun baru orang-orang Nasrani tahun baru Kristen kunaon jadi Islam nutup nu bunga nu memperingati nu bungeunana nya ieu memeriahkeun naon nu bungeunana jadi ieu mah keur ngaji ieu ulah urang mah ulah ilu sarua we jeung ngadukung ka manehanana sedangkan hadisnya jelas man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum saja manusok nyarupan ka hiji kaum kaladur sadayana maka eta sarua jeung eta kaum gitu jadi kebudak santri kade ulah bailueun molor we geus nah setahun baru jam 12 ditungguan jam 12 tadi tungguan jam 12 Maman hata ditungguan jam 12 bae tadi tungguan jam 12 atau pasti jam 12 wae datang bae seperti maot disieun-sieun maot tadi sieun-sieun maot arek lompat ke mana ge maot bae suatu dah mah iya jadi para rek age jelema ya mulai kumaha we mulai karar itu tabah ya jadi kumaha lah hese ngomongna Mang Nur hese ngomong ya seperti Piala Dunia kemarin jam 2 teu molor kuateur depan nu kadua mah nu fase kadua mah pan mainna jam 2 eta mah di tarungguan ai tahajud mah teu dibelaan eta tahajud nu geus jelas-jelas bakal ngangkatkeun darajat ai main nonton main bola Gusti TV butut ge kuat beneran kuat mayar pan HP mah aya lingna eta kuat mayar mah teu salah mah 60.000 eta jang nonton bola ya Allahu akbar Gusti jadi memang ceuk eta pisurgaeun mah dikulibeng ku kasangeut jeung ku kambung ai pisurgaeun mah ai pinarakeun mah eta ku kahobi jeung ku karesep innal jannata hufat bil makarih wa innan nara hufat bis syahwat sanyana surga dikalibang jeung ku kasangeut jeung ku kambung kadang-kadang mun ngomong kieu deuh kiai mah fanatik cenah lain fanatik ngomong sabenerna sok salah tanggap wae mah kuring sok ieu pernah da ayeuna ngaji di ibu-ibu ceuk ieu ulah sok marinjeman ka bank keliling nya eta teh riba haram dosana sarua jeung ngajinahan indung sorangan dah daripada minjem ka kiai teh dibere cek pantol lain masalah minjem teu jeung minteunya teu minjemna ngan ke madaratna di dunia balangsa di akhirat lebih balangsa ke masa nu kitu arek di udag-udag wae hop nu minjeman kana duit kos kitu hirupna emang ari cerik eueuh pokona malam ya cerik golam ya bres we di dieu we arek ditagih lalu lompatan ke belah ditu tuh ka lapangan lamun disadeng nyumput di Cikaniki nyaho ja ieu mah oh ieu kasus-kasus ieu jelema ieu awewe cek ieu kabaralah ditu arek naon ieu teu nyaho teh pokona rada curiga we mengawang seuri
Ya, jadi nu kitu teh mah man. Allahu Akbar. Di dunia balangsak, di akhirat balangsak. Hirup pembandingan duit loba awak cager. Ya. Gitu. Allah hutang tebog. Teboga umurnya. Duit loba awak cager. Hutang teboga kenaon teh Mang? Nah. Hah? Atuh karuan. Allah jampena ya kan bah jampena Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahim ini teh jampe. Ya duit loba awak cager utang tebog aya mah utang loba awak gering ya gitu utang loba awak gering kan ripu ya tanu kitu hartos bah jadi ulahnya cara resep cara ranteng kade ulah ilueun ya ulah ilueun tahun baruan nu karek naon sih ilueun dosa gitu memang biasa begadang tuh begadang niatna ulah memperingati tahun baru itu biasa begadang atau begadang atau ngopi we ayo ngopi aya malam jagung atau keur malam jagung we mah lain karena tahun baru itu berapa juta manusia anu berbuat maksiat ke tanggal hiji teh naon malam minggu di kebenarannya malam minggu lain malam minggunya mau mana ripuh amat jelegur petasan Gusti ya Allah. Dan nomor katilu para hadirin sadayana aya deui jelema teh munafik. Ngan munafik dibagi. Aya munafik kauli, aya munafik pilih. Aya deui munafik dikodi. Ya. Aya munafik kauli aya nu munafik napili aya nu munafik dikodi munafik kauli anu kumaha munafik kauli mah hiji lamun ngomong sok bohong henteu teu kafir tah Mang Nur henteu teu asup kufur ngan dosa we mah ngabohong aya nu meunang sih aya nu meunang bahkan aya nu wajib dina Riyadhus Shalihin nya dina Fathul Barina dijelaskeun pala dursanya ketika ayeuna aya jelema diudag-udag arek dipaehan disumputkeun ku urang ngabohong kitu aya si eta teh nah urang ngabohong eueuh disebutkeun eueuh padahal disebutkeun di imah urang eta mah wajib ngabohong sebab besing timbul jadi maehan eta jelema aya deui pala dursa anu sunnah seperti si A jeung si B para sea urang arek ngaislahkeun meunang urang ngabohong ya ngaislahkeun ngaislahkeun dua jelema anu bertikai jadi kuring mah ieu mah keur pribadi we moman nyawa arek diturutan arek henteu maka ka pamajikan kau sok ngabohong daripada ribut seperti ayeuna panggilan ya Mang Nur menang panggilan misalkan 2 juta tawa 3 juta berapa amplopna 1,5 juta ngabohong daripada lamun gede mentana gede teuing manehna ningan ngabohong cek ieu teh mun teh dibere ribut teh eta keur ngajaga ribut we niatna hah ya Pak keur naon ijtihad sorangan ieu mah sehingga daripada ribut bebeja gede merena saeut kitu nya awangnya jadi dinisbatkan karena pasrihu baina akhwaikum lah kadinya hitung-hitung penting mah islah we jeung majikan pan ayeuna meunang misalkan rada gede 3 juta bebeja 1 juta jadi manehna dibere 200 ke cicing lamun menang 3 juta dibere 200 moro weco boleh udah ya terakhir ya udah tidur di 10.000 sekarang tuh oke
Menti isuk eta 70.000 momen. Jadi eta mah hiji ge tujuan bahwa tapi na aya wae milikna lah. Itu Mang Nur. Ya, eta masalah ngabohong. Tas selain daripada eta mah eueuh nu meunang ngabohong. Masing ayeuna teu berbahaya ge ka batur. Amun rek dibagi deui, bohong teh ayeuna aya nu henteu ngabahayakeun, aya nu ngabahayakeun. Nya aya ngabahayakeunna ka diri sorangan, aya ngabahayakeun ka batur. Nya, kumaha ayeuna jelema ngabohong teu ngabahayakeun? Nya, seperti jelema yang kaagul ku batur. Kumaha? Gitu tuh bapak gua cenah. Ka jelema beunghar itu bapak gua tuh. Aya jelema make mobil Fortuner nya kaset nya terus mawa awewe geulis ajo di aku hari teh atuh ngabohongan eueuh na ieu nahan doraka teh doraka pugulain bapana di aku bapana nya teu mantak madarat ka batur henteu eta mah madarat teh teu pugu batur sia mah yang giliran ka Mang Nur embung ngaku kari teh bah ya aya deui nu ngabahayakeun ka batur pugu di dinyauna naon disebut ulah kaci jerai sia loba jurig cenah jadi batur rek kadinya sieun nya ulah kadinya jurigna loba di dinya mah pugu manehna ge can nyerang juri. Haju batur asa ka tempat eta sieun, asa rek ka tempat eta sieun. Ulah ka masjid eta angker cenah ge. Jeung mungun ka masjid jadi jelema. Eta ngabohong ngamadaratkeun ka batur. Panjang lah lamun dicaritakeun pola dosa. Pokona ulah we ngabohong. Ya. Kecuali anu tadi. Itu eta munafik naon kaoli maka cek Rasul ijahadasa kadzaba alamatul munafik ciri munafik teh adalah hiji ijahadasa kadzaba ya tuluy wa ada akhlafa lamun janji sok sulaya kuring misalkan aja bangun ya di masjid siap cekit ya 10 sak tapi kaanggeus na Mas Adin teu mere asa keur ngabangun janji asa tapi teu mere tah ieu munafik ya ngan munafik kaoli kene munafik kaol ngomong ayo we ngaheuai ai mereh henteu ya betul gitu maka para dur sadayana ya Allah aing ngaji mah kieu momen jadi marapanya gitu jadi panjang kajen pijam baraha we gitu tapala dur sadayana maka lamun ayeuna urang janji ieu punten ulah sok teu di ulah sok teu di mimitian ku lapan insyaallah nya ke cenah isukan dongkapnya ka bumi tenang datang dan wahab datang bae gitu tapi ucapkan Allah insyaallah kaimah menang we. Tah sehingga lamun ayeuna aya ujur urang paladur saya dihampura ku Allah teu jadi masalah. Tapi lamun ayeuna teh make insyaallah eta paladur sadaya urang geus boga hutang ka eta jelema. Kudu minta hampura. Karos teh. Jadi Kanjeng Rasul paladur sayana aya nu naros
nya aya nu naros hiji jelema gitu. Ya Rasul kumaha masalah hukum ieu? Heuh kedeung tungguan. Nya kula cenah rek nungguan wahyu heula ti Allah Subhanahu wa taala. Nah heuleung Kanjeng Rasul teu datang wahyu. Didinya dina tafsir surat Al-Kahfi 15 poe Pak eta Kanjeng Rasul teu diberian wahyu. Gara-gara teu ngucapkeun insya kala katurun ayat ieu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Hei Muhammad ulah ngomong ayeuna anjeun arek migawe isukan kieu-kieu kitu kecuali maneh kudu ngamimitian make insya Allah. Pan urang mah insya Allah jadi PA. Sia masing bener atuh ngomongna ulah insya Allah. Pugu nu bener teh insya Allah nyerahkeun ka Allah. Ieu mah bisa kata bener namun make insya Allah pengawal. Eta awewe ngaran ngobrol. Hah? Atuh insya Allah moal insya Allah arek. Jadi aya insya Allah mah urang naon ngaranna pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Pan masalah paisukan mah peladur saya ieu urang ngan saukur berencana. Ngan saukur berencana nu nentukeun mah saha? Allah. Teu bisa nentukeun urang isukan heueuh jeung teu na. Sebab aya 5 dina surat Luqman mafatihul ghaib paladur sadayana dijelaskan dina tungtung surat Luqman. Innallaha indahu ilmus saah hiji masalah iraha terjadina kiamat wa yunazzilul ghais terjadina hujan tah ayeuna geuningan usum hujan waktuna teu hujan mah teu hujan lain ku sebab make naon ngaranna teh nu tukang ieu teh ngajampe hujan kamari di dieu keur ulang tahun maka Mang Lahudin tah nya ulah teu make teuing we ceuk ieu teh anu eta mah keur kabeneran we lain gagah-gagah na Lahudin memang keur kabeneran kodo jeung qadar Allah nyambung da nya sanajan aya hadis ieu ge peladur sayana la yarudu al qada wal qadar illa doa moal bisa nolak kana qada jeung qadar kecuali doa peladur saya eta kitu peladur sayana nya ngarobahna kana qada jeung qadar ti Allah teh lamun dikehendaki ku Allah lain berarti Allah ku sebab doa urang jadi robah iradatna gela tuh lamun ayeuna Mang Awang ngadoa ya Allah ceuli teh ulah digigir ditarang ya Allah pindahkeun ku Gusti lamun bisa dirobah ge ku Allah dirobah lamun Allah kumaha cik jelema malira tuh jadi memang keur kabeneran be jadi Allah hayang ngaijabah ya Allah hayang ijabah lain ku sebab urang lain ku sebab dorongan doa urang hari teh Pak jadi ku sebab hebat cenah sampai kieu dileuweul buka dulu nyapan di dia lamun acara hujan bae belet cenah haji mah kieu carekan ieu seuri we ieu nya jampena ieu kieu kitu emang kita ngajampe tara ngadoa atuh naon ngaranna memang keur kabeneran be aya jelema nyarekan disadengkeun lamun acara hujan wae barlet cenah cara di kiaina nya dicoba manehna ge turun hujan pas manehna hakan gadinya tah jadi moal aya nu bisa kana ngarobah qada jeung qadar Allah sebab Allah ieu boga sifat iradat aya iradat teh paladur saya aya nu naros kieu teh kuring ge kaji cenah pan Allah mah ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun Allah lamun geus berkehendak kana hiji perkara tinggal ngomong kun fayakun eta kunaon ayeuna dina surat As-Sajdah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal arsy malakum min dunihi min wali wala nasir kunaon cenah eta Allah ayeuna nyieun langit jeung bumi make genep poe segala ayo kan Allah mah pada mah tinggal kun fayakun be ceuk ieu aya nu Allah na sia apa Allah hiji ditanya
Atuh Allah, atuh aya Allah mah kumaha Allah we sia. Allah yang genep poe. Allah yang ayeuna nyeun sia jadi monyet atau jadi monyet bisa. Pan urang bae ge paladur sadayana, ayeuna geus we langsung paeh teu kudu hirup heula. Pan jelema cai manis segala kieu terbik leutik-leutik heula, gede segala macem. Pan eta hayang Allah kitu. Bawah make kolot. Pan hayang mah ngora wae bah. Jadi punten ayeuna paladur sadayana hirup ieu lain kumaha ceuk urang tapi kumaha ceuk Allah. Maka hikam dina kitab hikam dijelaskeun dina masalah doa nya fil waqtil laji yurid la fil waqtil laji turid. Dina samemina dijelaskeun. Jadi mau ada ijabah doa itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh kita. Paham tuh Pak? Besi lieur teuing ye. Henteu lieur bener. Jelema aing geus ngadoa bebeakan cenah, tapi na aing can ijabah wae. Pugu paladur sadayana ijabah Allah mah lain deui, yang terbaik menurut Allah. Urang minta beunghar kunaon dibere balangsak bae, itu yang terbaik menurut Allah. Jadi posisi beunghar lamun aya di sia mah mentak marudah, mantak naon mantak gebleg bledag ke beunghar teh posisina aya di anak urang. Ternyata anak urang mah bisa naon? Bisa istiqomah dina kabeungharanana, artinya bisa ikut istiqomah dina ibadah. Jadi kajen bahwa apa enak minta beunghar Allahumma ya ghani ya hamid ya urang can dibere beunghar wae nya. Oh berarti yang terbaik urang kieu engke beunghar urang di akhirat. Beledag di dunia anak urang nu beunghar. Ieu ijabah doa. Pan anak urang ge urang kene sebenarnya. Darah daging urang. Bener teh? Kadang-kadang anak nu beunghar income-na balikna ka urang-urang keneh bae. Karida bisi lieur teuing. Nya jadi kumaha Allah? Alamun kitu mah cenah abi teu kudu ngadoa kumaha Allah tolol. Ya, ngadoa niatna keur ngalaksanakeun parentah Allah beres. Kunaon ngadoa ngalaksanakeun parentah Allah. Kan para nabi jeung para rasul ngadoa geus beres. Ye. Dir amat. Ai dijabah jeung tana eta mah geus janji keur Allah bohong. Allah pasti ngaijabah karena doa aing kitu be ud'uni astajib. Tugas aing mah ngadoa. Tugas atuh naon? Hak Allah mah ngaijab. Naon ieu jelema ayeuna nanya-nanya Allah. Allah mah lain tanyakeun. Ya. Makana dina tauhid dijelaskeun latas al amma yaqal was'al amma tab'al. Itu tah. Latas al amma yaqal. Ulah sok nanya-nanya kana naon-naon anu dipigawe ku Allah, tapi tanya diri naon, diri sia geus migawe naon jeung Allah. Geus bener can ibadah ka Allah, tanya diri sorangan, Allah ditanya-tanya. Karita apa? Karos teh. Ya Allah ditanya-tanya. Awan, insyaallah. Itu masa dinta. Jadi hiji munafik naon? Qauli. Ya. Munafik qauli. Munafik qauli teh ija hadasa kajaba. Wa ija wa'ada lapa. Munafik pilih ya. Wa ija tumina khana. Pilih dah. Lamun dibere amanah sok khianat. Dititah ngajar di pesantren loba teu ngajar. Khianat eta leuletikan. Dititah jadi lurah teu bener. Nyokotan duit ra pagaweanan. Jadi presiden bikin gede. Ya. Jadi kiai teh umanaur rasul. Kiai teh adalah ulama umanaur rasul. Bahkan di hadis sajen mah al ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Al ulama umanaur rasul. Ulama itu adalah amanah para rasul. Bertolak belakang jeung para rasul sifatna. Aya duitan sumang. Duitan
teu sumang Kiai calang gitu mah calang ya Allahu Akbar. Jadi kudu sumanget bae ya kuring ngaji arek opatan arek tiluan kieu memang mah tara loba-loba nyarek duaan suka ai sorangan mah sorogan gaya mau dina sorogan menggeus keur lobaan itu lobaan ngaji keur saeutik kan sugan ai lobaan mikeun ngomong teh jadi nadana tinggi teu biasa bae ya namun keur laleuleus memang laleuleus kadang-kadang sok leuleus sekolah teh ieu heuh man kadang leuleus carapet ya Allah man eta nikmat ngaji teh mah man keur cararangkeunna cagir cara pege cagir ngeunaheun ya ngeunaheun eta ngaji teh kadang-kadang carape dok pake ngaji atuh semangat teuy tah jadi eta lamun aya kiai paladur sadayana aya duitan semangat duitan teu semangat lain amanah para rasul eta lain mengemban amanah para rasul ko make di non karena di teh make nanti karena kiai geus make ieu pamflet untuk target ieu 10 juta ya make naon sih ngaranna tanu kitu lah hadi ieu kana anu mah kitu kan jadi mayarna saanu kan ya Allah nur ilmu mah bisa dibayar ditarget deh ditarget nyo ditarget doang Allahu Akbar tah atuh karuan apa gitu nya ieu tah Jarodidin nelpon kiai cenah wayana rek awal kayak gitu nya bieu tah meme asar nelpon dek ieu mah bisa ro gitu ya nya giliran rutinan di Cijedai itu mah piduitan eta mah sebenarnya mun naik dicaplok ngan kudu geus isa tadi kudu geus isa nya ngan barokahan ieu itu mah pan meureunnan kitu hungkul bari menang berkat saeutik kadang-kadang teh jadi ilmu ini menjadi ilmu nya jadi menang duit tunggu ieu ujung-ujungna kadang-kadang kitu mah itu hiji munafik kauli kadua munafik fi'ali nomor katilu nomor kaopat ya ciri munafik pilih nomor kedua ya munafik pilih ija khosoma pajaro lamun bertanding sok licik dudukun kadi itu main bola nya atawa lamun main bola teh mah cicingna di ditu we deket gawang batur licik saya tahu hen ge teu ngaku eta contoh licik eta mah contoh licik nya kuring baheula di kobong sok main catur teh nya gitu aya ngaranna si Haikal orang Arab gitu orang Empang aing main eleh bae bangsat cik teh ya akhirna manehna namun mikir ge momen tah keur husu carana licikna kieu tek angkat teh kuda ya kuya angkat kuda kan mana mikir keneh selo we pan geus teu ingeteun lila angkat kuda na ge lila aya mun saperapat jam mana mikir keneh selo sia eka sekak seter sia pancen mang haji ujug-ujug sekak seter herannya manehna pohon deui di mana eta kuda mah aya cenah tidinya teh teu bisa eta aya kuda lempeng kuda okem cek ieu teh ya susurian eta eta
Kie cuma enak. Ya, eta ngaranna licik, contoh licik. Ya, ngan eta mah licik kajeun. Allahu Akbar. La ilaha Allah. Atuh lila tuh ini angkat daripada eleh wae bah. Pusing. Eta main badminton jeung jelema jereng, pusing eta. Aya di sana eta babaturan baheula. Nya, sugan teh rek kimes ka dieu urang ka dieu pan pea. Nu jereng ngaliirkeun. Pang pusing-pusing na eta. Nya, makana ulah mah main jeung nu jajet jeung nu jareng mah, jeung nu ngebot jeung nu jareng eleh wae pokona mah. Urang geus arek geus kieu we horeng ka dinya pan lieur. Asup licik teh mah eta nu jareng. Maman. Oh hebatnya lain licik. Cik mah licik eta. Allah. Main keleci Maman. Betul gitu. Nih nginangalin wa ka dieu, horeng beunana ka dieu. Eta mantap eta. Nyaho licik nyaho teh eta. Allah. Ya. Tah. Aya deui munafik itiqadi. Jadi ai munafik itiqadi mah memang din ai cek bapa mah almarhum kieu. Sebenarnya mah munafik-munafikan ke akhirat mah. Jelema munafik itiqadi mah kafir be. Jelema munafik itiqadi mah kafir be. Jelema kafir be. Da paladur sadayana dina hatena mah sanajan sungutna ngomong. Paladuk dina surat Al-Baqarah paladur sadaya ngomongna kieu nya. Wa jalaqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahjiun wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu. Eta munafik itiqadi. Jadi sahadat Muhammad si Abdullah bin Ubay adalah baheula sahadat harapan Rasul. Tapi hatena teu nyaksikeun. Henteu ngaitikadkeun bahwa Allah teh pangeran, ngan sebatas cumurna hungkul. Jadi Allahu Akbar. Zaman Rasul geus loba munafik. Sampai ayeuna peladur saya Rasul, peladur saya diracun itu ke orang Yahudi. Itu adalah gerakan munafik. Sayyidina Umar nepikeun terbunuh gara-gara munafik. Sayyidina Utsman terbunuh gara-gara munafik. Garlut umat Islam jeung umat Islam itu adalah orang-orang munafik. Maka paladur sadayana nya ieu munafik zaman kiwari geus ngabeudeg. Kabongkarna iraha engke poe kiamat. Cek Imam Ghazali ngomongkeun dina Ihya. Paladur sadayana. Nya kitu di akhir zaman engke henteu sapatipatna lamun jama munafik. Lamun ayeuna cek Imam Ghazali, lamun zaman ayeuna ieu, zaman Imam Ghazali, lamun zaman ayeuna setiap jalma munafik eta aya buntutan, henteu sapati-pati urang lempang kecuali nincak buntut jalma munafik. Zaman Imam Ghazali, komo zaman ayeuna Allah. Subhanallah. Jadi loba paladur sadayana. Ya. Jadi jelema munafik ieu tertutup. Napak bolong, napak kos gelas bolong. Jadi lamun dieusian kan bolong mah kira-kira nampung teh. Henteu teu nampung hidayah.